Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi jadi Fitrianingsih di kelas 10A Farmasi. Abdi bade ngadugikeun dongeng Sakadang Singa anu Bager. Dina hiji dinten hirup sakadang singa anu someah kalawan maung. Maung sok siri kalawan singa, sabab singa sok dipuji ku sato lain. Ku kituna maung aya niat jahat ka singa. Hiji waktos maung nyamperkeun singa. "Hei singa, hayu urang ngeupan jalan kanggo tetempoan di leuweung." Kaliwat singa oge ngawalon. "Sae hayu urang angkat." Kaliwat maranehanana oge angkat. Tapi pas nepi aya gawir, maung aya niat jahat ka singa. Tapi gagal kalakah maung anu ngagubrag ka gawir. Tapi singa nanya, "Naha maneh bet bisa ngagubrag ka gawir?" Pek didinya maung jujur. Maung rek aya niatan jahat ka singa, rek nyurungkeun singa ka handap gawir. Singa nanya, "Naha maneh aya niatan jahat ka urang?" Kuring sirik ka singa, sabab singa sok dipuji ku sato lain, waler maung. Terus singa ngawaler deui, "Urang dipuji ku sato lain sabab urang ngalakukeun hal anu alus." Tidinya maung minta hampura ka singa. Tangtos ku singa dihampura. Tidinya singa jeung maung jadi sobat nu someah, teu aya rasa sirik. Sakitu dongeng ti abdi, hampunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.